UNESCO. Oh, UNESCO PBB teh ya. Sudah diberi mandat, diakui kesenian wayang itu kesenian tradisi warisan ti nenek moyang. Kesenian yang adiluhung gitu. Yang adiluhung cek urang UNESCO. Cek urang dituk. Di kopi. Tak urang tinggal ngamumule. Eta cek kopi anan geus kitu. Tah sok. Kopi anan. Lagi Indonesia kopi pahit. Cek aing oge. Dewek selenting, ieu mah selenting bawa ning angin, kolepat bawa ning kilat, karek cenah. Kumaha tah? Ti UNESCO teh cenah geus mere bantuan. Kak, Cenah teuing geus cair, teuing geus acan. Teuing ka Senawangi, abusna mah ka pusat. Teuing ka Pepade pusat. Cenah mah $150.000. walah 150. Tapi can nepi ka dewek mah atawa can dibere ti dituna can cair. Can cair meureun ka. Lamun geus nepi mah ti bareto geus nepi ka urang komo meureunan bagja, tapi lamun ti dituna geus nepi teu nepi ka urang ka handap. Itu namanya teung-teuingeun. Iya, itu namanya kadedemes. Nya. Iya. Ulah nepi ka nyieun organisasi teh keur nampung proyek we wungkul. Keur minta sumbangan ka batur aya kaseninan teu nepi. Nya. Didoakeun cing bareuh beuteung. Milu abdi ngadoakeun Kang. Alah. Perlu puasa keur ngadoakeunana. Heeh. Kitu tah. Nya. Iya. Harus diobrot Kang. Apaan tuh? Ulah kaget, woi. Apa yang Saha? Lain saha-saha ganeng. dibunuh? Si Ahmad. Aluh, dulu itu. Bapak. Euy. Kadang-kadang sakedeung. Aya buta dulu itu. Aya naon? Lain aya naon, umatak ai lanceuk datang panggeulana teh tuturkeun. Aya kitu. Kumaha we pangalaman mah sia teh sugan aya gagenti aing ke kahareup. Nah, itu. Ieu mah ari aing magelaran teh siri mah ngagoler di handap. Tempo ditanya geuning teh apa sia mah. Begitu ngelajo main bola sih teh. Naon ya? Itu aya buta segede kitu. Amuing. Sampurasun. Uluh, rampes. Amuing. Bangsa naon itu, Pak? Turis di mana adalah ya? Kesa kedap lananya. Saya. Leres itu bumi na Semar. Iya, kan? Anu katelah Yohanes teh. Disingkat nama Hoan. Yo, Nah, sia. jenengan nama Martin, ngan disemar-semar. Alah. Lain
Neng cucu lepat kain ngadang dosan jangka pribadi yang wujud kok pribadi Sini dong buka pintu. mere mawe masa semakan pilot asli kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta amuing Wilujeng sumping nun Wilujeng sumping kulan Wilujeng sumping nuhun bade ngaleueut naon atuh sieun Sing tawar kang sagala tawis. moal sebeuheun tilu drum Kopi susu, kopi pahit, beli kopi coklat atau cai herang, cing. Herang mah gitu mumpul melo ka dina belakang. pilih eta mah kantun eta we kapala sini bade si kopi pahit si kopi manis Kopi kopi susu susu, atau tapi cai herang nu ente. eta kinten-kintenna da seuseurna cai herang ieu mah Keur naon sagala ditawarkeun ari eueuh. Pamiko. Sada wabahro gitu dah kerarayang cuy enggak Kaguyun. kelar rasnya teh bumina Semar sumuhun uluh nuhun atuh sawios ya diburuan nah di dia we da teu hujan ieu moal abus ongko ka imah sagede kitu mah Kuriak teuing ngarempeyak moal turun tuh imah dewek di jajak kuno kitu leuh mung nyalira kulan uluh nuhun atuh sawios ya diburuan nah di dia we da teu hujan ieu abus ongko ka imah sagede kitu mah Kuriak teuing ngarempeyak moal turun tuh imah dewek di jajak kuno kitu leuh
nyalira pulang bener itu Semar mohon sim kuring bener laras ya kau atau Pak dek mereka gorong-gorong gitu geus pangi garan Semar geus pangi eta geus pangi garan Semar syaunan dituna nahulu lisung batara asmara tea lagu naon TTA Bang Toyib nah sia teh kabina-bina teuing ta eta deuleu teu apal kana lagu-lagu teh sia lain Bang Toyib nu kitu mah nya wah ai Bang Toyib kumaha kitu senang hate teh senang tong kitu Bang Toyib mah deuleu bohong lagu bararohong nya eta ya dari bararohongan wae nuhun atuh geus panggih kaula jeung Semar sumuhun dupi maksana ke dupi eta anu pengker teh pun anak putra sumuhun pun anak tete istri pameget pun anak teh lalaki paingan meni goreng patut geus ari ulah kusuk bahasa Sunda dipake tapi aduh paingan meni kasep Allah aduh nyisiran yeuna atuh da aing geus krek cengkat unggul oge sieun sieun digulung perwatek pangsi ke ai itu anu tukang sami eta ge pun anak putra kene pun anak dawala ngaranna ai eta nu diiket saha ngaranna abdi sok tong bohong jang tong entong era deuleu cu manya unggal magelaran ngan ukur kabohong we jeung kabohong abdi banar termos sugan teh banar bonteng kieu ieu teh saderek Semar sumuhun purua kaula domongkap ka dieu teh aya sanes kahiji mah hoyong terang kaula teh kaayaan di dieu sumuhun dupi kakasih teh ngaran mah kalagunu sumu kalagunu ari gunu teh muncang anu ngan hiji di jerona teh disebut teh gunu eta mah genu atuh nu kitu mah ari gunu mah keleci ai anu dua tah anu kitu mah asep dampa teu make asep dampa nu kitu mah nu sok ngirim lauk nu sok ngirim lauk mah asep dampa eta mah jeung Pak Haji Apo ai muncang anu tilu ni gini ari muncang mah gunu ari tukang pencet mah gunul beda saeutik nah sia mah anu dua dampak mah tanu hiji mah sanglir nah kana siki kanyut atuh tah mah nu sia teh jorang ana dawuh lemesna nu kitu mah matak dingaranan oge omongkeuneun geuning taeun dingaranan teu diomongkeun ku sia beda deui taeun kana naon nyebut taeun teh taeun kitu aya sangkeranan kieu ieu teh kaula teh gaduh nagara ngan eta di nagara teh keur katarajang rupa-rupa kajadian
bencana alama longsor kahuruan lamun musim hujan banjir rupa-rupa can tsunami can gunung bitu hanya beja teh baheula oge dina zaman Rasulullah teh nyaurkeun yen zaman harita parantos wancina magrib parantos reup-reupan atuh komo ayeuna mata kudu areling oge nya kitu dae barang jadi juk dunya makeun bae teu areling oge da eta mah baheula pisan macam disebut gerak areling oge nyata geus magrib teh kitu atuh eta mah kudu aya kebersamaan antara pamimpin rakyat pejabat sararea ulah rek patongong-tongong paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe bebarengan gitu bersatu kita teguh bercerai kita berai runtuh tuh bercerai kita kawin lagi ngan ieu teh aya hiji paranormal nu ngabejaan kumaha cenah yen ieu teh cenah kudu ditumalan ku Semar teh kudu di ruang di ditu tadek dipaehan maksud teh tak kumaha sakitu kumaha upami cepot ieu tuang rama teh rek dibeli ku kaula Allah kabeneran butuh duit si muring aduh nepi ka dianggap domba bapak aing tinggal make tanu nyata aing teh kitu nyungkun ngomong kitu teh ari hate leutik itu serius wantun sabaraha mung ieu teh nemeneng teh tanukna nya reng-rengan mah pialuseun ieu teh ngan rada budayut mung lakna oge nemeh hiji ning tah tak kitu ulah sing kacumeng karapa ieu teh banyo lain kaula lain banyo serius juga nama ieu sing hareupan ke nya ku sia hareup nya malalaki ngelikeun kumaha maksud teh eta Semar dek dipenta ku kaula rek dibawa ka negara kaula ku kula dek dipuncit di ditu rek di ruang di alun-alun keur tunggal bajeg ku aing jelema kitu mah upami salira meriyogikeun Semar sing hareupan heula ieu tah atep sangareupan heula kayaknya sanajan kuring ayeuna penekna jangkungna sim kuring teh ngana ukur sama susu di dinya tapi keur sim kuring moal dek ngejat satunya beas sanajan di dinya kelas A kuring kelas C mun dina domba mah tapi moal gimir kuring moal gila ku omak di dieu mah masieun ku di dinya di dieu moal sieun ku di dinya taina kali nanya di dinya sieun ku di dieu didinya tong seuri da di mah teu hayang seuri ya daun upami laras-laras salira mereyogikeun Semar Badranaya tah ieu jalmi teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan saumuri hirupna can nyahoeun digeti sorangan pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat paeh lawan saumuri hirupna can nyahoeun digeti sorangan pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat paeh sok sing harapan heula eta teh ngomong teh balik teh heeh atuh sok jadi Ayo
aing teh murid bahanen atuh pasar ikan Cigereleng. Murid Pak Oro. Heeh. Hayangnya hoe aing mah. Hebat eta ngaleungitkeun ieu panengeung aing. What? Ulu ti si Gero ngagadil. Nya oge aing kelas C. Digadil Hebat euy. Moal seuneun keur dewek mah le. Hayangnya hoe aing mah. Naon pagawean sia nepi ka rikat-rikat teuing. Aing minang latihan, minang jadi bobotoh domba. beres. Nya. Marukana kumaha meureun aing tuh sarua jeung Kang Nanang ngeliti urang Cikadut. Sajabana ti dewek bisa nyukuran domba. Dewek pinter usik. Tukang ulin sih eta mah. Heeh. Woi. Lu. Udang sia. Wah. Ulah. Tawala. Ulah. Sok sia. Woi. Ayo. Usik sia. Wah. Tolong. Sia ayangnya. Aduh. Pun lancek dialungkeun dulu itu. Udah alah, tolong. Wah. Ayo, kemana si Semarnanya? Mana tuh? Hah? Eta geuning Sumarna aya. Aya eta Sumarna geuning deukeut. Tusang kai jelema sugan cedek lumpat. Kalaka nyampeurkeun nya. Ya. Lain ge satria ai kudu lumpat mah. Wah. Sok bisi rek newak ngomong penglindeu kitu wae. Dek hade, dek goreng, dua eta perkara teh kudu diolah. Aing ngejat mah aing hartina dewek teh teu sumrah hirup teh. Bener maneh tega dipaehan. Dina lebah dieu sakua tanaga ilaing sok gunakeun. Dek make tanagana we lain. Nah aing mata pedak. Apan di dunya teh deuleu ya kudu bisa ngabukbak hartina teh kudu bisa ngababad alas amer. Di mana geus ngababad alas amer bakal ebreh saha-sahana. Di dunya teh loba hijab, di dunya teh loba kedok. Loba topeng. Anu dikedokan ku maksudna keur kapentingan negara jeung bangsa, keur kapentingan negara jeung naon kapentingan rakyat, padahal eta teh ngan ukur kedok. Bukti nama loba keur kapentingan pribadina deuleu. Nah, sababna dewe nyarita kitu. Sabab deuleu ieu hartina di dunya teh anu loba kapangaruhan teuing jiwa ragana ku urusan duniawiyah. Kakonengan teuing. Da anu diudag-udagna pangkat dunya jeung sajabana sieun teu beunghar, sieun teu nyatu, sieun itu, sieun ieu akhirna di dunya teh geus loba kasieun. Jalma teh di mana geus loba kasieun mah bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara. Wah, ieu leres. Beresieun mengagalak saking jiga sato. Nunggu di parut datang di rumpak ada geus kitu. Ayeuna tina saha harta teu kurang-kurang jelema tina dulur pet ku hinis jadi pisah alatan warisan parebut harta.
loba jalma anu neangan untung tina enteng. Cikan gara buktikeun pangaruh sia geus jadi juri gitu teh. Waduh. Bejakeun sia. Urang ucing-ucingan jeung aing. Urang pabuni-buni we. Nu neangan lumpat ka kidul, ucingna geus aya di belah kaler deui. Eta. Nu neangan lumpat ka wetan padahal ucing aya di kulon. Disebut ucing-ucingan da ieu mah Kucingnya. ucingnyaan. Nah, coba da cek dulu sumang. Disebutkeun bobodohan da eueuh pika seurih. Baheula dijajah ku walana 350 tahun tuluy dijajah ku Jepang 3 tahun satengah dek ngadon bemetah di dieu tak ayeuna loba dijajah ku bangsa sorangan beh dieuna deuleu aing teh dijajah bangsa aing teh ku diri sorangan ku nafsuna jadi jalma anu teu kaopan teu payaan jalma syirik pidik jaya kaniaya iren parastren teh geus ngancik geus ngabsuk ngabaju miraga sukma kana wujud-wujud jelema geus jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagala pangawasa di mana geus kitu geus karatan hese sok sia jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia deuleu tobat Loncat. lain marukana aing teh nyaho meureun Marukana moal ka koreh meureunnya. salamet deui itu barudak leucing karunyung deui Nya, capek-capek silih teungeul silih kebuku kitu we. aduh salamet my father salamet euy masan Alah, terima kasih atuh aduh bapak salamet muah muah Disebrot eta mah. Alah. Nuhun Pak salamet nuhun Bapak salamet eta teu pernah ku buta kabur deuleu di kumaha Dijebihan. ku dewek teu pira dijebian da Bapak mah tong boro hingga jebi na dina teu ge pikasieun aing teh geus ngamuk we teh naon pokona mah aya we mah urusan pribadi Rahasia pribadi. ngan dewek teh dek muruhan ilaing jang muruhan naon bapak teh si laing teh ku dewek tiba heula di naon tiki kirik saperti naon tiki kirik nepi ka sagede anjing nya diurus ku dewek teh can diburuhan ngan dewek inget-inget janji naon ka si laing dewek inget-inget janji naon kasih lain Ingetan ari boga janji teh sok bohongan. aya janji bapak mah kumaha baheula cenah ceuk bapak dina lamun engke cenah jang lamun geus susu motor abdi teh pamulikeun keur ojek Lain we. lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula Dina zaman galur. saur bapak geuning bari mapah ka Pungkur abdi lempang bapak mapah ti payuning bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan bapak teh dan sieun ti seureuleu Sarek nabeuk ka Cikawari. masyarakat nabeuk ka Cikawari harita teh nya tuluy Kumaha eta?
yang ulah arah dibawaku dewek kenang ke gaya buruh silai bisita apa warga teh dewek benar itu ngan abdi teh kalah jebeng kasih dawalak dengan teh jadawala ya muduk boga sawarga ge mau apruk-aprukan sangsara kieu logika we abdi mau ngomong teh hayang dinyatakeun si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna raja naon pokona raja we ingat raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina henteu oge si lain teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngan sing inget teu aya di dunya mah heueuh bakal sementara sagala rupa oge ta eta teh mangpaatkeun ku ilaing lamun si laing nepi ka mulus rahayu gembleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleu bakal langsung dipilih deui ku rakyat ya cuy cenah naon aya kitu mah mumpung si gareng keur ngojek geus mumpung si gareng keur ngojek tong cenah apaleun sia teh mah sia teh mah tong waka dijadikeun pejabat teh pokona mah si gareng mah karunya naon alah kasar kabina-bina jeung harung kampung garelut wae sia teh mah nah si gareng mah pareman engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja darewe engke teh di luhur teh parasea manehna teh ku jalan fisik apa eta teh etis ya jadi premanisme diangkat deui jadi premanisme teh diangkat deui ulah kapan ceuk katerangan ke kitu he jelema iman umat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh bapak-bapak maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur sebab nu kupur lain mata ngamajukeun ka nagara jeung bangsa nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah heeh tuturkeun ieu urang ka sawarga ayeuna raja teh keur hararees deuleu jeung wakilna nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina tuturkeun eta teh heueuh gitu pokona mah tuturkeun bapak urang buktikeun we ka itu henteu ieu mah urang nyatakeun lamun bohong urang teungeulan kudu adi ditu heeh kitu urang tuturkeun tapak lacak kolot ayo euy aya nu nganyahoankeun di lawang selama tangkep balau pata bala oge kabongohan Semar Astra Jingga dawala moblos langsung ka karaton Bale Mercukonda di karaton Bale Mercukonda langsung ka karaton Himawat kasondong di karaton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul si horeng eusi namah nyaeta keur apruk-aprukan di dunia hayang mibana layang jamus kali musada yang akan Pak Haji Bang di Bekasi oh iya anak ayah menirup senang senang tuh gini
dulu yuk. Nanaonan dari aingnya. Lari belakang Ridho Pangeran. Kenaon ieu teh Pak geuning nuju ka Rulem? Lain sare, tapi ieu teh make obat kuat deuleu. Make obat penguat. Wujudna teh teu bau keur ningalkeun raga badag. Ai raga lemesna heuh ke urang ngadongeng. Diuk. Ayeuna mah urang Aduh. Semah kapihatur. Moal ge malah jelema paeh. Maot gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buang dahar sampu. Kabebeng meureun. Diuk. Udah teteh si seta.
kaget kunirakan ningali kaget kunirakan ningali ya eta bapak kagungan panoropongan saur bapak rajana keur hararees nyawa gini lain hees deui kitu dulu ningalkeun raga badag kuring ninggalkeun kurungna teh kuring ningalkeun kurungna pasti eta korong teh bakal garing nu kaciringan ukur karang nu kaciri teh ngan ukur karang nya kudu aya kang kerung heeh paengan bibirna kerung mata kahandapna oge seueur kurang teu penyakitna da geuning di dieu keur harees tah air raga lemesna teh buta teh nu rek ngalah nyawa dewek dititah ku pamingpina ya buah geuleuh ka bapak lain naon manehna teh maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara tah ku dewek supaya ulah diganggu nya dewek dialah nyawa jadi bapak mah ketempuhan buntut mau eta hebat bapak Semar nepi ka apal kana skenario dalang oh apal nepi ka apal jujutanana apal da abdi mah pas sanajan jeung dalang bebarengan da poek teh apal saha-sahana poek ai bapak mah geuningan abong kena dina kakawen geus ditangtukeun kumaha tah dina kakawen wayang anut maring dalang dalang anut maling wayang lain maling wayang sia teh maring gitu nya dalang nut dalang nut tapi kata datang deui nepi ka ayeuna oh gitu cek aing oge sok jak tuluikeun ku si laing jadi raja eusian langsung ngajeng wujud siling abus jadi raja nusa urang jadi wakilna jadi narada malahan si laing teh jadi raja di raja raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarapatian narpati ratu nu ratuan ratu deuleu jak eta geuningan aduh kabeh raja-raja nu di dunya teh bakal sujud ka si laing aya kitu beunghar ka kolotna aya kitu siapa siap dawala Pak sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah naon ari nitah teh kudu ka ahlina mun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana urang teh sagala oge kudu bi naon bi teh bi naon cenah naon bi kei bi apeuy bi ono atau bi egot atau bi nunuk bi teh naon bi teh euy ai bi teh kalayan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah ulah karep urang hirup teh si ieu mah nya ojo ngarontok dibere nu kitu mah tuh kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bisi balangkung bekas nyalaan maruka da lain gawe enteng-enteng da lain gawe enteng-enteng jadi pamimpin teh ya sahabat Nabi mah rek dijadikeun raja rek dijadikeun pamimpin disebutna ge musibah aya-ayana nepi ka totorosol aya naon ka sang tukangna ku hayangna ge geus kaciri boa-boa ngagunakeun aji mumpung meureun dek ngagunakeun aji mumpung dek ngagunakeun aji dolacis heuh nya era dek kitu mah euy heeh eleh ku adi atuh ari tapi da ieu mah perintah perintah
Hai urang jadi pamimpin teh ieu kudu apa seluk-belukna. Oh, masalah tata negara. Ieu mah perintah orang tua. Lamun urang teu ngagugu kanu jadi kolot deuleu bahaya. Ai indung jeung bapa teh bapa teh tangga darajat indung teh tunggu rahayu. Tunggul kahuru. Pangeran oge deuleu dugi ka ngelehan anjeun. Moal ngahampura kami ka anjeun. Lamun anjeun teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana. Turut kolot heulalanan. Atuh sangsara di dunia senang-senang urang. Cing mikir sia. Urang teh di dunia teh sangsara. Atuh sangsara di dunia sugan kere si anyur beunghar. Nah sia. Hayang beunghar mah hayang maju mah tuturkeun Pamardiano. Nya pengusaha ongko boga PT ongko. Wah, eta mah segala ieu atuh. Bang bogaeun. Segala nyampak gitu. Heuh tak kitu jadi nitah teh kudu beunghar, Pak. Nya. Da ai mode nu malarat kieu mah wang kena ge kaituna teh segala dicapluk. Heuh nya tak ulah tak ayeuna mah sementara sok jadi siapa pamimpin di dieu. Wayahna. Ai maksudna engke di mana si laing jadi raja, jadi Batara Guru jadi narada dewek nek ngagiringkeun deuleu jurigna anu dihanap ke di mana datang ka dieu. Da sabenerna mah ayeuna ge maranehna teh geus nyahun geus kapanggih ku aing pasti bakal balik ka dieu. Tah balik ka dieu ieu wujud geus aya nu ngeusian keun hanya lompat ka mana. Deuk saha aya nyaho. Talayang jamu sekali musada teh kumanehna dibabawa ayeuna teh tah sugana engke dianterkeun ka amarta giringkeun ku sia ti dieu ka itu. Ka kapanawa heuh urang keur minta buru. Sia teh mah da kitu wae hayang aya pamrih sia teh menuntut jasa wae sagala rupa teh loyalitasna teh eueuh. Eueuh sia mah. Nya atuh da meureun ningali gawe heula. Mana ada kekesangan. Ih, heuh aya ngaran-ngaran pengabdian mah teh kudu dipenta. Nya Dan kege pagawean anu ngomong mah heuh. ulah pupur. Sok jang. Sok. Pokoknya Tu bicara sareng katangtosanana. Rupa teh loyalitasna teh eueuh. Eueuh sia mah. Nya atuh da meureun ningali gawe heula. Mana ada kekesangan. Ih, heuh aya ngaran-ngaran pengabdian mah teh kudu dipenta. Nya Dan kege pagawean anu ngomong mah heuh. ulah pupur. Sok jang. Sok. pokoknya Tu bicara sareng katangtosanana. Heuh adik ka adik lanceuk ka lanceuk. Adik ka adik lanceuk ka lanceuk. Heuh. Akang apal pancakakina eta tah. Berarti abdi ka Batara Guru. Kayak kelaran kumaha teh pencakakina Pak Batara Guru jeung narada teh mana lanceukna. Ceuing manawi Bapak uning ka sejarah pawayangan. Ulangan ukur nyeun yayasan Padalangan nyeun organisasi Padalangan. Aya kana Kurawa teu apal kabeh. tanyakeun ka si Agil kayaknya. Ngadaguan proyek wungkul. Nah si teh kamana kara ngomong teh nyambung. Oh sugana nu ngadengeun. Dina ngadengeunana ge di pareuman meureun. Heeh. Moal daya kenyete kana geuleun. Ai pensakakina mah deuleu Batara Guru mah adikna narada lanceukna. Tuh. Berarti abdi kudu ka Batara Guru. Nah, apaan abdi teh kasih dawala teh lanceuk. Halah. Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung si dawala heula mana? Heula keneh doma dek ngukut teh. Tah meureun abdi ka doma teh lanceuk. Ci nyamung atuh ngomong teh mah teh. Nya,
abdi teh lanceuk Sidawala atawa adina si lain teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat dan di Jawa Tengah mah abdi teh adina Di Pamanteb. di Pamanteb mah wih mah yang milu ka Jawa we di lembah dieu mah Tidak balik gitu. Ari boga kahayang teh budak Badung sih. ya saya mah aya kahayang teh budak Badung di belaan galur oge diawut-awut wayahna we si laing narada mere Sidawala Batara Guru alim abdi diperintah ku adi Aduh. jang tugas ti bapak ye dek digugum moal sadajan tugas oge aya mah ngarugikeun mah rugi sia teh Jenengkeun teh. da teu ngaluarkeun modal sia mau ujug-ujug dijadikeun batur juta-juta adalah Batur miliaran malahan. oh nya juta-juta ka parahu ieu sekian miliar ka parahu ieu sekian miliar atuh lamun kitu mah lain teh usaha lain teh kawakilan aing nya euy Kang ulah waka menta buru ulah pupulur memeh mantun atuh akang. ulah pepulur memeh mantun atuh anu penting mah Pengabdian uluhan teu bararunghak beuteungna nya euy sok daek teu nyalah teu naon lah Jika nu kapaksa wa. nya Berawes udah. tapi hate Pak tapi cing ridho tina hate nya teh henteu tah lamun teu ridho saya marah kumaha pakuat-kuat napas Nahan napas. pak kuat-kuat nahan napas bapak bayu siap engke sok pindah da kareup abdi tah kitu saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru Saya marah. iya Batara Guru berubah sok mepak bayu cing kuat Bilang wa. aka kana rada teu hararayang teuing rada Kanu rada. mimitian teu ngarenghap 5 menit Kuat ka berekun kitu ri. cing kuat jang 5 menit teu Jo kararoneng. 5 menit karek 1 menit Jauh kene. Tahan. Alah eta bentang jeung manuk si ricit luhur. karek 1 menit setengah sia kawan mana kuat teh Sidawala ya api-api jalah deh kiti rauk si dulang ka mana enteuna ka beuteung bapak kagetek goblok Make jeung sile kuatan euy enggak sia mah ele aing mah wah kapaneurian. kapanerian sia Dawala parantos lebet karena wujud Batara Guru. Oh. Alah. Naon sia teh? Lain naon-naon hirup. Keun antap ya. Berarti lelemutan abdi geus ka itu. Aku lembutan masih ngocoblak kene. Pak, tak itu teh abdi. Sia teh aing teh sia.
Lamun sia lain aing ge lain sia. Lamun sia lain aing oge lain sia. Uluh. Hapunten kulan. Teke. Upami bade ngahukuman abdi teh sen abdi mah aya nu nyanak. Aya nu miwarang ta ieu Semar buktina. Sarang Naon? kemana? Cing. Kumaha? Jangan. Naon aya nu miwarang? Nya sida wala, Dola. Di mana? Oh iya. Dola. Da siapa teu kuat ngareng ieu mepak bayu. Bilaan. Eta teh si lain. Heeh. La ilaha illallah. Harungan. Kade geus Nah, masih bisa dikitu-kitu atuh. Teh sini najis teuing teu aya raya yang teh nu kieu pacut. Aing mah Kurang wes. wayahna dari perintah kolot atuh. Eta geus. Wayahna jang dek ngagugu sia moal lamun ngagugu dibalikeun deui ku aing ayeuna ge ka dunya. Mu ngabebeng wocang henga. Abdi mah kahayangna teh kanu ceking. Kayak kedua lagi. Nah, sia teh. Kese diuk nu bebeng gitu cara bapak geuning. Ya. Hayo sia. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Sia. Hese teuing sia. Kudu dikitu sugan mah. Wayahna teu hararayang teh. Olah. Teu hararayang teh kumaha geus? Murukanana meureun. Geus naon? Heuh eta teh geus dipake. La ilaha illallah, Bapak. Geus naon? Heuh eta teh geus dipake. La ilaha illallah, Bapak. Harorea bari jeung merang kieu ah. Wayahna jang, wayahna. Baru teh merang kira ya. Aduh, silaka euy ah. Tak punuk nepi ka eueuh Cing potongan sabar, gitu. ieu punuk nepi ka potongan ada jeung kolesterol di Pak. Eueuh reng-rengan aja mun dina domba mah ieu. Wayahna jang wayahna. Perjuangan ya. Kumaha geuningan tah sora sok dehemkeun. Di mana 4 kali dehem geus beda, tak pasti bakal beda sok dehemkeun. Kayaknya. Sok. Tah jiga nama tah. Tah, geus robah euy. Sok. Kakang Copet. ai Batara Guru Kakang Semar teh ka Semar teh lanceuk. Hah? Kakang Semar Bandar Nangka. Bandar Naya goblok. Waduh bener halimpu euy. Bener demi Allah aing mah. Berwibawa. Unyuk sumanga naon rupiah. Parentah nu jadi kolot putra maksad ngalaksanakeun kana naon rupiah pancen sadaya panjenengan hebat euy. Jeung eta bahasana ge ngadak-ngadak. Ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu itu aing mah. Dewek nepi ka orongo kieu euy. Jadi kabar wes. Aing nepi ka kieu ye. Heeh. Sok sileng robah. Acung dirobah di geus. Kapanggih ke sia ku dewa-dewa. Engke teh dewa bakal dararatang lamun salse model widadari. Dah heueuh. Widadari euy. Dewek widadari panggeulihna heuh. Tong dibawa heureuy ieu teh kolot teh serius. 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 Jeung serimit.
urang jadi raja di sawarga Maniloka teh moasa neng pasti we ukur saliwat sawarga manikir saya tuh sok ahau ulah dicidukeun kotor sia di Karaton Himawati teh teureui deui we tuh sok ngomong kok sok ngomong montong tarik teuing atuh sia tepi lodama atuh kakak Bapak Semar Madranaya putra pada ngajalankeun pancen ti selera panjenengan jadi wakil rasieta ojok sumanga Bapak pada dilaksana kenal nu pihak pancen selera panjenengan jarangan cucungik si eta kaulan Bapak Semar Bacila dulu paingan ngajadikeun kalain ahli na teh kieu hancur deuleu hancur sawarga dipingpin guru garelo model kieu nggak siapa kena mah aing dek kadaguan di Amarta dek kadaguan di Amarta buru-buru sia Batu dipusti-pusti di ai kan dieu adi guru nyembah ka aing ti tangkong ti balik Kang Paji Tangkor sampean aduh kudu nyemprung ka kae nyembah ka kaula cing balik euy wah ya nggak aja masih lingan kudu nyemplong ka dewe nyembah ka dewe euy urang mah geuning cinekna mah pikeun ngagiringkeun penjahat lamun datang deui ka ieu tempat urang giringkeun ku urang sararea nyaeta pasti umpatna moal ka mana lintang tingkah negara Kairo Amarta cenah heuh kitu Kakang Tangkurak Panji aduh Panji narada kitu belegung
Panji Nurad. mangga kurang sami-sami jalankeun pansen umawi dadari ayeuna kabeh cenah diri bonding Alah. ulah ka mana karep wae Sok silagaman ke Nyai. kawasan teu di muka urang genti ku Citiis urang pelakan lauk lohan Beres. Widadari cenah umroh itu. hah widadari urang diringkeun cenah umroh dewa-dewa kabeh cenah ka itu jaroh ka makam Nabi Adam Alah. Saudi Arab Gunul. hah ka mana ka Saudi Arab Gunul Arabia. Arabia ayo Pilih bade angkat ka Mekah. kitu Kakang Pancinrada ait hayo buru-buru atuh buru-buru Kang bangga itu geuning nurek maehan bapak urang teh datang ka dieu mana Oke ternera aningali ternera aningali nakal kiri-kiri lagi ternera ya aningali ya aya nu ngeusian ku cap kiceup itu wujud urang